Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hanifah ari Imam Abu Hanifah eta saepun wafatna tahun 1500 Hijriah. Lam Yazid yuswana 1500 Hijriah. Yuswana Abu Hanifah teh nyaeta 70 tahun. Lam Yazid hartosna henteu mora Abu Hanifah dina hiji poe. Yauman dina hiji poe parida terus ruksak. Wa Malikun jeung ari Imam Malik eta qotoun wafatna tahun 1070 eta qotoun wafatna tahun 178 Hijriah. Wakasun jadi sareng yuswana 80 tahun. Kasa anggoan itu Imam Malik minal fakhri tina kaluhungan majda kana kaagungan. Wa Syafi'i jeung ari Imam Syafi'i durun eta durun wapatna durun nadun wapatna tahun 204 Hijriah gitu. Yuswana janten 54 tahun Imam Syafi'i. Qadfa nyatana geus ngungkulan itu Imam Syafi'i fil ufuki dina pajajahan sa'da kana kabagyaan. Wa Ahmadu jeung ari Imam Ahmad bin Hanbal maeta marun izun wafatna tahun 240 Hijriah. Janten yuswana Imam Ahmad bin Hanbal mah nyaeta 77 tahun. Qad adharo nyatana ngadohirkeun itu Imam Ahmad bin Hanbal adina kana agama majda kana kaagungan. Sama itu ngangaranan kaula kana ieu muhtasor ai hada tegasna kana itu kitab ai hadal muhtasoro tegasna kana ieu kitab muhtasor Ar-Riyadul Badi'ata kana Riyadul Badi'ah hartosna Riyadul Badi'ah teh pirang-pirang taman anu indah. Fi usuluddini tina mertelakeun ilmu usuluddin nyaeta pokona agama, dasarna agama. Wa ba'di furu'ihi syariati jeung sawarehna pirang-pirang cabang syariat. Ae wa fitor pintegasna jeung dina sabagian minat tasawufi tina ilmu tasawuf. Rojian bari anu ngarep-ngarep minallahi ti Allah Ta'ala ayan pa'akana yen ngamanfaatkeun Allah bihi kalawan ieu kitab ai bihada tegasna al-muhtasori kalawan ieu kitab muhtasor talabatal ilmi kana pirang-pirang anu nyuprih ilmu. La siyamal mubtadiina sumawana ka pirang-pirang anu ngawitan tolab ilmu amin ya rabbal alamin. Ayil akhidina tegasna ka pirang-pirang anu nyokot pisigoril ulumi dina pirang-pirang anu leutikna pirang-pirang ilmu. Walam yakdiru bari henteu karasa eta ahidin ala taswiri kana nguraikeunana almas'alata kana masalah. Wa ayyu wajiha jeung moga yen ngamadepkeun Allah
subhanahu kalawan maha suci Allah ta'ala tingkana mahlur Allah ilaihi kana ieu kitab ai hadal muhtasori tegasna kana ieu kitab muhtasor rogobatar rogibina kana rasepeunana pirang-pirang anu resep amin moga nyubadanan Gusti kana ieu doa amin ya rabbal alamin. Ilam kudu terang anjeun annahu kana sanya-nyana kalakuan tingkah ayesana tegasna kalakuan tingkah yajibu wajib ala kulli syahsin ya ala kulli syahsin kasaban-saban jalma minal mukallafina tina pirang-pirang anu diperdi walau kana jeung sanajan bukti itu sahsun eta roki kon abid ayyaripa naon ayyaripa yen nganyahokeun ya sahsun arkanal islami kana pirang-pirang rukun Islam wal imani jeung rukun iman ayata kida tegasna yen nekadkeun itu si sahsun teh subuta ajail amali zahirati kana tetepna pirang-pirang juz amal anu dohir al malumati anu dikanyahokeun minad dini tina agama wa illam ya'malha jeung sanajan teu ngamalkeun si sahsun kana eta aja wa ayatakida jeung yen nekadkeun sahsun kana sakabeh jami'a ma kana sakabeh perkara yajibu anu wajib naon al imanu iman bihi kana eta perkara sakitlah mudah-mudahan sing aya manfaatna sing bisa dipahami na wallahu alam bissawab.